Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu guru anu dipehormat serta rerencangan sadaya anu dipikareus. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan mang pinang-pinang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat sehat, sehingga urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu. Teu hilap oge, hayu urang panjatkeun sholawat sinareng salam ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, serta urang sadayana salaku umatna hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Simkuring di dieu bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna silaturahmi. Sapertos ibu sarta rencangan sadaya, lamun ayeuna teh nuju ditimpa wabah penyakit COVID-19. Tangtuna bae hal ieu mangaruhan kana kahirupan sapopoe. Khususna oge kana silaturahmi dina masyarakat. Silaturahmi teh penting, tapi kasetan orang oge lebih penting. Ku kituna urang sadaya kudu milu aturan pamarentah nyaeta ngalaksanakeun 3M. Naon bae teh nyaeta nu kahiji ngawasus leungeun nganggunakeun nganggo cai nu ngalir, nu kadua nganggo masker, nu katilu ngajaga jarak. Silaturahmi teh memang penting, tapi dina kayan kieu tangtuna wae aya permasalahanna, aya batas-batas urang teh teu tiasa katimu kitu. Ku kituna salah sahiji cara ambeh silaturahmi ieu teh tetep jalan nyaeta ngagunakeun HP atau laptop sapertos WA, Google Meet atau Zoom jeung saterusna. Aplikasi-aplikasi anu tos dibikeun ku abdi tadi eta teh tiasa ngarekepkeun silaturahmi dina kahirupan urang sadaya. Dupi mung sakitu bae biantara anu tiasa ku abdi dulugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan ucap anu kirang pernah kanu ati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.